diri urang teh mugia kagolongkeun jalma-jalma anu bagus di hadapan Allah, dihampura dosa ku Gusti. Saur Sayyidina Umar, al-buhuru al-mutasi'atul jami'atu arbatun minal anwa'i, bahwa lautan anu luas eta aya opat. Lautan dari alam dunia ieu tapi aya lautan anu leuwih luas ya opat di lautan. Anu kahiji al-hawa bahrud dunubi, hawa eta teh lautana tina mangpirang dosa. Naon sih dengaran hawa? Hawa mah mailanun nafsi ila sahwatiha min ghairi talabi syar'i jami'un lidunubi. Dengaran hawa mah condongna awak nuturkeun ka hayang anu bertentangan jeung agama. Anu dikatakan lautan pirang-pirang dosa. Lamun kurang dituturkeun bae dosa deui atuh ibarat lautan, pan lautan luas mangaju putih. Laut naon bae aya. Hawa mah kieu ye, aya hawa nafsu, hawa lain deui, nafsu lain deui. Tah hawa teh lautan dosa mana nuturkeun condongna tabiat awak anu bertentangan jeung hukum agama. Kapan urang kabeh eta? Maka ketika nuturkeun hawa bahrul lidunub, lautan tina mangpirang-pirang dosa. Hiji. Kadua wa nafsu bahru syahawati, dua nafsu eta lautana syahwat. Nafsu teh lautana sah. Mana aya nafsul amaroh, tegasna nafsu amaroh allati tumilu ila tabiatil badaniyah wa ta'muru bil ladab jamiatul harakatin nafsi bayama wa syurur wa man bail ahlakid damimah. Ari nafsu mah nuturkeun kana tabiat awak nu hayangna ngeunah bae tapi aya manggona tempatna dina kagoreng. Nafsu eta mana deui jeung ngadorongna kana akhlak nu jorek. Nafsu eta tah. Maka ketika nafsu diturutkeun, nafsu mah bahrul lidunub, lautan tina mangpirang-pirang dosa. Dua. Nekateluna cak Sayyidina Utsman teh wal bautu bahrul a'mari, bahwa la maut eta lautana mangpirang umur. Biro ail maut jamilil akmar wa pinus khotimah bahrul akmal, bahwa ketika geus maot mah eta lautan amal dimulai urang umur di alam dunia nepikeun ka maot kabeh eta bakal dikumpulkeun tah kapanggih kabeh ketika geus mah. Tah ieu mudah-mudahan ieu urangnya dikir tadi sholawat ngadengikeun maca kitab ngaji ya Allah kapanggih ketika urang maot. Amin ya robbal alamin. Sebab ka maot mah bahrul lil akmal, lautan tina mangpirang-pirang pigawean. Sedangkan aya satu kauli al mautu sundukul amal, maot mah petina amal. Maot itu. Jadi ketika masalah tabarakallah ketika geus maot eta amalia urang teh bagus nu jore. Mugia be samemeh maot teh samemeh maot. Eta teh amalia jore muga-muga be dosa-dosa tos ditaubatan ku urang kabehan. Nya aya geus dina panghampura Allah mugia kabagusan ditarima ku Gusti Allah nu mantak urang istighfar baik ge. Ya kula mumpung ingat ya. Ba'da sholat ieu mah meunang Syekh Nawawi Tanahara dina kitab Adkar nya. Ba'da sholat sanggeus warid biasa teh astagfirullahaladzim li walidayya warahuma kamarab. Tah beres maju Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajir terus Allahumma anta salam, bereslah wiridan eta baca ya subhanallah 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 33. Tah maju
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah sabaraha 33 baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 ke ditungtungan sakali la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dapat tuh Pak Qadir tuh. Jangkap 100 menurut keterangan dalam kitab Adkar karya Syekh Nawawi At-Tanahara saha jalma nu maca eta ba'da salat bakal dihampura dosana sanajan walau kana fil jubadil bahri, sanajan dosana loba seperti budak aya di lautan. Kaopatna tuh wal qabru bahrun nadamati, ari kuburan mah lautana kaduhung. Kosi lautana kaduhung ail barjahul fasilu baina dunya wal akhirati, kuburan eta disebutna alam barjah. Alam barjah itu pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhir. Mencara kurang tama batas antara kehidupan dunia geus lewat kenuk menuju karena kehidupan akhirat we kiamat encan. Pemisah antara dunia jeung akhir batas. Nah, ieu lamun geus di jero kubur bahrun nadamat kabeh ge kaduhung. Komo nu nyieun dosa nu can ditobatan kaduhung aing keur hirup kunaon teu tobat. Betul. Nuturkeun kahayang bae teu bener deui kahayangna. Ngagawean amal bagus ya Allah ternyata kieu ngeunahna teh balasan ti Gusti nyok itu mah kami leuwih tik itu eta ngalakuneun pigawean. Tuh ngaranna bahrun nadamat nu bagus kaduhung kunaon teu leuwih. Anu goreng deh komo aduh Gusti horeng kos ieu disiksa nya. Masyaallah tetap didinya mah kaduhung tapi moal bisa balik deui kadun. Nah wal qabru bahrun nadamat al barja al fasilu baina dunya wal akhirat jami'un li anwa'il gumum. Kaduhung deui di mana ahli maksiat Gusti ya Allah yang nyeri amat disiksa ku Gusti teu eureun-eureun dipecut ku malaikat teu eureun-eureun dibeuleum ku malaikat. Gusti ya Allah kaduhung harita di alam dunia henteu tobat ka malaikat kula pangbalikeun ka alam dunia ulah dikabal sapoe be ulah deuk salat bae ka Gusti Allah cak malaikat geus lambat dia balik deui moal bisa. Tuh maka kuburan mah bahrun nadamat dikatakan lautan kadung karena anu geus jalma asup ka jero kubur moal bisa balik deui ka alam dunia. Surga membuktikan urang panjang bener geus di kubur aya balik deui ka dieu. Kur aya ge teu hayang aya mangabaturan deui. Ya Allah, mudah-mudahan lah urang bisa ngagunakeun kesempatan urang semasa hirup di alam dunia. Amin ya robbal alamin.